Apan kamari teh tukang manuk teh na saminggu deui dek ka dieu teh. Tah ayeuna geus saminggu isuk bakal datang teh. Tah abi teh bingung ada anu basa ku abi dipake teh can aya gantina kumaha atuh lamun ka dieu isuk. Geus kan bae anu teh aku teh nurut gantian teh. Heeh. Geus bae entong. Aya da geus penting. Aya. Heeh, nu penting mah SMS isuk da butuh. Beneran aya. Aya. Heeh, geus atuh kadiekeun ku abi urang Jepang duitna. Nah kan bae da isuk meureun aya meureun. Bisi keur beurang tawa keur sore keur init-initan atawa keur gawe geus ku abi di Jepang nang. Kata pan engke teh bisa naon teh langsung dibikeun bisa keur eueuh. Abi mah ngabejaan we kumaha lamun aya. Heeh bener. Heeh di mana duitna dia? Itu dina kopeah dina sisi-sisina tadi nu kararieuna. Dina kopeah? Heeh. Oh atuh dina kitu nyimpen teh? Heeh. Oh atuh ari kitu mah nya ku abi oge bakal isuk teh aja misalnya bikeun ku abi oge eta teh 500.000. Heeh tah. Mun eueuh nya meureun dibalanjakeun we meureun atuh da. Nah, heueuh kan bae meureun atuh ada meureunan daripada diantep mendingan dibalanjakeun lamun eueuh mah kitu. Ieu mah ngajebak deui teteh mah. Lain ku kitu da cek tukang manukna oge cenah. Ah manuk teh moal jadi eueun moal eta teh cenah kitu. Nah, arek ngomong ieu. Ah henteu naha nya abi mah yang apal we neuneuh duit di mana. Ampun, kakak rek ge euy. Boga.